Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Abah teh bade ningali situasinya. Abah teh bade ningali situasi di palih dia, di palih upami telepat mah. Palih dia teh namina teh Lampuyangnya, daerah Lampuyang. Di kalabat nama Kecamatan Talaga. Jadi situasi daerah iya penghuninya, penghuni tenaunya, penduduknya, warga gitu, warga di palih dia cik sadi dintena di lembur nanti karena naon gitu. Nah ameng wae, nah calik wae, nah ayeuna aya kegiatan-kegiatan anu sanes gitu. Tapi katinggal salangkung mah tapakna seueur gitu. Akibatna tina rajin gitu, rajinna para petani atau napi warga-warga di palih dieu buktosna seueur tatangkalan nu pelak sapertos cau, jeruk, cengkeh. Terus kapal dituna mahoni, tisuk, jengkol, jengjing, peuteuy, kalapa, saung. Salut. Abah salut pisan ka warga di dieu, sadayana warga di dieu mah rajin. Tuh ku rajin-rajinna jukut oge duwi ka dipelak. Pelak cukut ya teh. Teuing keur naon tapi dah bingung. Cuma sakitu. Tuang teraskeun ka palih ditu uang ninggal-ninggal ka rada lebat salib. Masih kena seueur suluh di dia mah, pengrajin suluh. Resep pisan. Sawahna keplak hejo. Itu kapalih dia teh aya taya di lembur. Tapi ente nyambung. Oh, wih di ka dieu. Ohon. Ohon. Oh, ohon. Padahal mah kanggo umumnya transportasi jalan. Sesami uhun. Sae uhun. Dan awis. Uhun. Uhun Pak atur uhun. Ada ya teras wae. Da upami ninggal mah nya karaosna teh sejuk gitu ditinggal endah. Padahal mah panas ya teh. Nyaan panas. Panas-panasna wis kalah nambahan halis anu nyambung. Tapi mun di palih dia mah patah sadaya seseueurana palih dia mah tani contohnya seperti ieu buktosna ulak cau, ulak peuteuy, kalapa. Janten lahan kosong teh dimanfaatkeun di pelakan itu jati, di palih itu jati, mahoni. Janten upami gaduh lahan mah tangtosna nabung teh di padesaan mah nabung teh sapertos kieu nya moderna kabang gitu acis mah gitu kan. Tapi aya deui tabungan anu unik sapertos ieu cau ieu kalabat tabungan gitu jambu
Jadi namina petani mah rajin lah, rajin papelakan. Benten sarang anu calik di bumi mah paling melakna gorengan paling banter-banterna gitu. Banter-banterna teh melaka gorengan. Kalah lieur. Ya teh ulin gitu. Berusahanya ulin bari dagang. Cekolat mah ulah belajar sambil bermain. Salah, lepat itu teh belajar sambil bermain teh. Terus saya nama bermain sambil belajar gitu. Jadi yoge kukolot diturutan ke aki-aki. Jadi ulin bari dagang gitu. Itu ulin wae kan dia papaya-papayan. Ya ngobrol namanya ngobrol biasa kayak ngobrol ngacapruk. Anu teu pararuguh teh aya tema teh aya alur cerita teh kamana wae gitu dapat di mah aya postingan gitu. Punten wae yang kasadayana tuh tinggal di dieu aya tangkat sau melakus sih gitu. Jadi rajin pada rajin gitu tuh awi oge dipelak buahna neon paling luhur. Mohon sakitulah engkap diatur kumargi posisi ayeuna teh nuju anas langit oge tuh mana tuh pat biru kieu langit pada masaha nu ngechat nanya ieu ngechat langit nepi ka biru kieu atur nuhun anu kabeh atur sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.